Tumalire Nyi Enung anu tadi mula geus gogolehean dina enggon. Najan awak Nyi Enung ukur ditutupan ku simut samut dada, tapi tumatak narik hate Cep Dudu cara peting-peting samemehna. Cungungung, anjing babaung, sorana patembalan meh ti saban magam. Saneomna kaayaan mutuh matakna datangkeun hawa anu beuti geueuma. Lembur pasir haur ngadadak jadi simpe kawas di pagarata. Sasadina mah ronda oge osokna kolang kohkoa, tapi dina peuting eta mah moal eureun ngaririwaan satungtung Nyi Enung acan papegatan kitu kecap-kecapan nungtung anu ditulis ku Jang Sarmud. Samemeh manehna ngelasan pati ku jalan ngagantung maneh. Mutuh mata ngageunjleungkeun lemur pasir haur anu sasarina adem tur ayeun. Memang kakara harita pisan di lembur pasir haur aya kajadian sarupa kitu. Pang-pang nama anu matak ngaguyur geunana teh ku ayana implik-implik surat ancaman anu eusina mata kuringkak bulu-bulu. Mang Dasim anu pangheulana manggihan layon Jang Sarmud teh cenah mah kertas beunang nulis Jang Sarmud teh ngagoler dina meja rohangan tamu. Ibaraca teh bubuhan rada anggang tina layon Jang Sarmud. Dari kudu ngadeuketan mah taya hiji oge anu wanieun. Teu aneh lamun waktu geus nyedeka wanci sareutna oge, layon Jang Sarmud masih keneh ngagulantung di tengah imah. Sakur anu pareng nyaksian, taya anu henteu ngabiri-gidi. Malah dicucu jeung anak-anak nama harita keneh oge langsung beberengkes. Bejana mah rek ngungsi heula ka imah mitohanna. Pantes ari kitu nama sabab padumukan dicucu teh ngarendeng pisan jeung padumukan Jang Sarmud. Mangkaning harita teh parengkeun poe Kemis, nya hareupan malam Jumaah kaliwan pisan. Duruk bae imahna sakalian. Si Doya nyelengkeung rada tarik kawas nama pedah layon Jang Sarmud. Tacan aya wae anu daek nguruskeun. Dalah dulurna sorangan oge kalah ngabiur ka Tasik. Dari tanah mah rek ngabejaan kula wargana. Tapi nepi ka harita oge tacan moal-moal deui. Kaasup ajengan Suha jeung Ustad Otong cenah mah kalah ka aya kaperluan anu ngadadak tur henteu bisa ditinggalkeun. Saha nu rek ngaduruk imah aing? Teu kanyahoan di mana datangna Mang Ook yol morongos ka si Doya. Buh bae si Doya rada ngaranjung. Kawantu sarerea oge pada apal yen imah anu dicicingan ku Jang Sarmud teh apaan imah Mang Ook. Heureuy Kang, Cek si Doya rada alangah elenge. Ret kagigireunana kasampak Mang Ook molotot keneh semu anu amuk geunak. Tapi barang rek nyarita deui Mang Ook teu kaburu kebat sabab diiroh pamajikanana kaburu ngurunyung bari nembongkeun pasemon baketut haseun. nya cek kami oge kumaha lamun harita teu dikontrakeun mah moal kieu balukarna. Cek diiroh kawas anu nganaha-naha ka salakina. Kapuguh diiroh mah ti baheula oge memang kurang panujueun imahna dikontrakeun ka Jang Sarmud teh. Kajabana kaayaan Jang Sarmud anu jamburaya katambah di lembur pasir haur mah ngontrakeun imah teh can pati ilahar cara di kota. Anjakalna Mang Ook keukeuh maksa teuing lamun pedah budakna ngagaeng bae hayang dipangeulikeun motor anu ngalantarankeun diiroh oge antukna teu bisa majar kumaha bataan kudu pasea jeung anu jadi salaki imah. Geus atuh gandeng era ku batur. Ayeuna mah geus kieu kaayaanana teu kumaha deui. Mang Ook rada ngagebes pamajikanana. Teu sangka Jang Sarmud teh geuningannya Mang. Cek Mang Sarkowi rada halon. Ari Mang Ook nama teu nembalan ukur ngareret bari unggul. Aya anu ngeyembeng dina dua panon Mang Ook.
sabaraha lila kira-kira Jang Sarmud jicingan imah ieu teh Mang? Pokna deui Mang Sarkowi. Lamun dihitung nepi ka poe kamari mah sigana jang kepisan kana sataun. Tembal Mang Ook bari miceun paneuteub ka jauhna. Lalakon Jang Sarmud ngadadak narembongan deui. Bubuhan salila ngumbara di Pasir Haur, Jang Sarmud teh deukeut pisan jeung manehna. Teu aneh, upama Mang Ook kacida apalna kana kahirupan Jang Sarmud dina sapopoena. Guyub bae jeung batur, taya anu katara minculak dina dirina. Malah sararea oge kawasna geus pada harapal, Jang Sarmud cekel gawe jadi supir mobil angkutan barang, ngabatang mobil kolbak bogana Haji Among urang Cigorowek. Ngadatangkeun rasa cangcaya anu nyangkaruk dina hate Mang Ook. Komo lamun ras inget Jang Sarmud teh sok mindeng ngahajakeun milu salat berjamaah atawa pangajian di masjid. Alhamdulillah Mang, abdi nyuhunkeun pidoana. Kitu caritana Jang Sarmud anu masih keneh nongtoreng dina ingetan Mang Ook. Harita Jang Sarmud katara bungangang naker. Siga anu keur meunang kabagjaan anu taya hinggana. Atuh Mang Ook oge geus leuwih surti deui. Sanajan teu saneng-eneng ngawaskeun Jang Sarmud, tapi beja ngeunaan Jang Sarmud anu miharep Nyi Enung geus ngabalabar kawat di lembur Pasir Haur. Malah Mang Ook oge apal pisan lamun Jang Sarmud mineng pisan nganjang ka imahna Nyi Enung. Tapi ka akhirna Mang Ook ngadenge omongan Jang Sarmud anu ngawakcakeun patekadan pikeun mileuleungkeun Nyi Enung. Walaas dina sawangan Mang Ook, basa Jang Sarmud dadahut pikeun bekal nyorang rumah tangga jeung Nyi Enung. Nyi Enung. Mang Ook ngagerentes dina jroning hatena. Ngadadak rupa Nyi Enung kokolebatan minuhan kokolak panon hatena. Ngaran Nyi Enung memang tuleh jadi bukur catur balarea. Buh deui sanggeus Jang Sarmud maehan maneh mah. Tapi saacana oge ngaran Nyi Enung teh mindeng diwayangkeun. Sapur panggeusi Pasir Haur sigana geus pada apal yen Nyi Enung teh kagurnita jadi hiji kembang seger anu murag di petamanan. Randa bengsrat katelahna. Budak cikal Mang Sudinta ti tilu sadulur. Kilang kitu ukur sabagian leutik panggeusi Pasir Haur anu apaleun kana jero-jerona Nyi Enung. Tangtu bae dina sabagian leutik teh Mang Ook mah kawasna anu pangapalna pisan kasang tukang Nyi Enung. Mang Ook geus apal ti anggalna mula, basa tilu poe saacan Nyi Enung bebas idah, Cep Dudu popotonganana Nyi Enung datang deui ka Pasir Haur kalayan sapu pikeun ngajak rujuk. Bisa jadi lobana urang Pasir Haur anu ngaranjug, pang-pang nama anu pikiranana musat ka Jang Sarmud. Lumrah pisan upami Nyi Enung diaranggap cidra tur sulaya kana jangjina sorangan. Tapi dalah dikumaha, sararea oge ukur ngarecewis sama tungtung bibir. Anu boga hak pikeun mutuskeun pilihan mah ukur Nyi Enung. Pasti sararea oge bakal boga panyangka yen Nyi Enung boga tinimbangan sorangan pikeun ngabandingkeun Jang Sarmud jeung Cep Dudu. Upama ditilik tina rupa atawa ditingali tina pacabakanana antara Jang Sarmud jeung Cep Dudu kalintang jauhna, kabehanana oge bakal nyangka hal eta pisan anu ngalantarankeun Nyi Enung milih balikan deui nyorang rumah tangga jeung Cep Dudu. Komo deui sanggeus ibur yen basa pipisahan maranehna masalahna teh datang ti Cep Dudu. Padahal lain eta masalahna mah. Ukur Mang Ook anu apal pisan kana sagala rupana. Nyaan si Sarmud teh kagegeloan ku si Enung. Cek Mang Lili bari nengetan sakur tulisan anu bacacar dina tembok. Tulisan-tulisan anu kabehanana ditujukeun ka Nyi Enung. Batur mah boga cita-cita teh hayang jadi presiden, ari ieu kalah hayang jadi ririwa. Si Atek milu mairan. Tadi nama si Doya oge rek nyelengkeung deui bae, tapi teu kebat sabab rentang-rentang katingali dua urang patugas ti polsek datang. Leumpangna mani ngingkig semua anu rusuhan naker.
Tuluy nyingrai-nyingraikeun sakabeh jalma anu keur meujeunna ngaliud di sakuriling imah kontrakan Jang Sarmud. Nya polisi di urang mah sok telat bae datangna teh. Si Doya ngaharebos ka Mang Lili. Memangna polisi apaleun lamun si Sarmud rek ngagantung maneh. Mang Lili rada muncereng. Kudu nama apaleun Mang. Pokna bari nyarenge. Geus gandeng, bisi kadengieun maneh teh. Ceuk Mang Lili. Panona ngareret ka polisi anu geus kamimitian nalungtik kaayaan Jang Sarmud. Jelema beuki napuk, tisuplakna tisiklukna pada ngadeugdeug, tur pada ngadongdon, malah tepat lila jol aya ting jalepet motoan. Tangtuna oge wartawan daerah anu kabeneran menang iber. Sabab di barang datang teh mani langsung tunjuk tanya ka sakur jalma anu kabeneran deukeut jeung manehna. Mang Ook narik napas panjang, semu anu ngarahu, basa polisi jeung wartawan muru kalebah manehna. Waktu geus nyedek kawanci sarireuh kolot, angin ngahiliwir, nobros kana jendela kamar anu ngahaja dikeblakkeun ku Cep Dudu. Tangtuna oge kulantaran kaayaan hawa anu bayeungyang terus dakueum teu matak pika betaheun. Langit beuki angkeb nandakeun sakedeung deui oge pasti bakal aya hujan. Cep Dudu lir anu anteng ngalange dina lawang jendela, ngumbar lamunan bari miceun paneutupna. Ngobros blegbeg poek anu beuki mongkreng merdong nyimutan alam. Katara paromana semu anu marudah teu malire Nyi Enung anu tadi mula geus gogolehean dina enggon. Najan awak Nyi Enung ukur ditutupan ku simut samet dada, tapi teu matak narik hate Cep Dudu cara peuting-peuting samemehna. Cungungung, anjing babaung, sorana patembalan meh ti saban madam. Caneomna kaayaan, mutuh matak ngadatangkeun hawa anu beuki geeuman. Lembur pasir haur ngadadak jadi simpe kawas di pajaratan. Sasarina mah ronda oge osokna kolang kohkol, tapi dina peuting eta mah sakur pangeussi pasir haur lir anu kasirep ku simpe. Taya hiji oge anu daekeun kaluar ti imahna sewang-sewangan, sigana salah sahijina lantaran Jang Sarmud anu maot kasaran. Matak ngabibira sakur pangeussi lembur pasir haur. Kang, abdi sieun ririwa. Ceuk Nyi Enung rada halon. Panona neutup kalebah Cep Dudu anu masih keneh nonggongan manehna. Naha make sieun kudu karitu. Tembal Cep Dudu bari angger teu ngobahkeun awakna. Apan dina suratna oge nyebatkeun moal eureun ngaririwaan satungtung. Dikebat nyaritana sabab kaburu ditempas ku Cep Dudu. Lah, tong teuing dijieun bahan pamikiran. Gitu pokna. Ari akang teu sieun ku ririwa. Nyi Enung tetep ngerasa bangreng ku ayana beja ngeunaan surat pamungkas Jang Sarmud anu matak guyur salalembur jeung ear sadesa. Teu, akang mah can kungsi manggihan jurig bungkeuleukan. Marina oge asa can ngadenge aya jalma anu paeh ku ririwa. Tembal Cep Dudu teuneng tur ludeung. Taya karingrang jeung kahariwang ku ayana ibur ngeunaan bakal aya ririwa Jang Sarmud. Tapi tetep aya nu ngaganjel dina jeroning hate Cep Dudu. Hiji hal anu hese pisan dipohokeunana, pang-pang nama tulisan anu minohan tembok imah kontrakan Jang Sarmud. Sumalangkang bae dina ingetanana. Memang teu matak ngajadikeun bahan carita, sabab kurang payus diomongkeunana. Ukur disidem dina hate sewang-sewangan. Nu ecesna mah sakabeh tulisan Jang Sarmud geus jadi rusiah umum. Lila aya nu lemek. Cep Dudu ngarahuh siga anu hayang miceun Bang Balu anu minuhan dadana. Ari akang kunaon? Nyi Enung cengkat bari memener simbutna. Tuluy nyampeurkeun Cep Dudu anu ngalangu keneh hareupeun janela. Akang rek tumanya ka Enung, tapi akang hayang jawaban anu jujur. Ngadadak Cep Dudu malikeun awakna
tuluy netep seukeut ka Nyi Enung. Naraos naon, Kang? Nyi Enung tumanya rada caleuy. Ari hubungan Enung jeung Sarmud teh geus nepi ka mana? Cep Dudu katara semu anu manteng. Nah, Akang bet naros kitu. Nyi Enung ngagebeg reuwas kareureuhnakeun. Akang teh nanya. Nah kalah malik ditanya. Cep Dudu ngadadak jadi rengkeng atuh puguh sakedapan mah Nyi Enung kalah molohok teu kadaek nembalan. Ukur paromana anu cuma limba. Dituturkeun ku cimatana anu nyarangkrung maseuhan dua pipina. Poe Sabtu jam 8 peuting di kamar kontrakan di Sarmud. Ngalakukeun naon maneh teh? Cep Dudu basana jadi kasar, malah bari jeung nulak cangkeng sagala rupa. Panona beuki seukeut neuteup ka Nyi Enung, semu anu buringas. Abdi teu. Tembal Nyi Enung bari ceurik balilihan. Dasar ungkluk. Amarah Cep Dudu beuki buncak. Ras, inget kana tulisan anu digutretkeun dina tembok kamar mandi di imah kontrakanna Jang Sarmud. Nafsuna beuki ngagugudug. Yap, amarahna begitu kawadahan. Akang, Ukur kecap eta anu kaluar tina bibir Nyi Enung. Poe Kemis jam 5 burit di kamar mandi kontrakan si Sarmud. Ngalakukeun naon maneh jeung si Sarmud? Sorana beuki tarik. Akang, Poe Minggu Antukna Cep Dudu nataan sakur tulisan di imah Jang Sarmud anu kabaca ku manehna. Basa milu nyaksian polisi nu keur nurunkeun layon Jang Sarmud. Kang Dudu sing emut. Nyi Enung sategah polah mepelingan salakina. Gandeng si ungkluk. Aing teu sudi kudu narima ceda dina awak maneh. Ayeuna keneh oge aing rek init. Akang bari ngantunkeun abdi. Nyi Enung ngagabrug awak Cep Dudu. Tuluy ceurik inghak-inghakan bangun anu kanyanyerian. Cimatana maseuhan tak-tak Cep Dudu, mungguh matak pikawatireun. Anyakalna hate Cep Dudu geus dilimpudan ku rasa kacua anu taya hinggana. Awak Nyi Enung dikepeskeun nepi ka ngagubrag kana tehel. Cep Dudu tuluy beberengkes meresan pakeanana. Kang, ulah ngantunkeun abdi. Kang, abdi sieun riwa. Nyi Enung nyoba-nyoba menta dipikarunya ku salakina. Ngajadikeun Cep Dudu ngahuleng meunang sakedapan. Tuluy neuteup pamajikanana antep pisan. Teu kudu sieun ku ririwa maneh teh. Jurig nyiliwuri, setan marakayangan, kabehanana oge moal bisa ngelehkeun manusa nyaho. Kitu pokna Cep Dudu baringan sakilat malikeun awakna. Tayah sakecap carita deui anu dikedalkeun ku manehna. Kajleng kana jendela tuluy leumpang ngagidik. Beulah poekna peuting kalayan baluas pisan. Dituturkeun ku paneuteub Nyi Enung anu ngan saukur bisa ngembang kadu. Cimatana ngalembereh deui basa Cep Dudu geus leungit dileg-leg ku poekna peuting. Cungung, anjing babaung kalayan beuki atra kadenge ku Nyi Enung. Puguh bae bulu punukna ngaradak nguringkak. Tong sieun ririwa Nyi. Teuing ti belah mana datangna? Mangook geus nangtung hareupeun Nyi Enung. Meh bae Nyi Enung ngoceak. Untungna Mangook buru-buru ngantelkeun curug kana bibir Nyi Enung. Trekel, Mangook naek kana jendela, blus asup ka jero kamar. Sakedapan Nyi Enung ukur molohok. Nyi Enung teu sadar upama simbut anu samemehna dipake mungkus awakna tadi oge geus ngalayah dina lante. Bluk, jendela kamar ditutupkeun ti jero. Bareng pisan jeung nyiapna hujan ti belah kulon. Kilat pating burinyai patembalan jeung sora gududug. Anjing beuki tarik babaung patembalan jeung sora bueuk. Moal aya ririwa, tong sieun lah pokona mah. Hawar-hawar kadenge sora Mangook ti jero kamar. Tapi sora Nyi Enung mah teu kadenge pisan, kasilep ku ngaguruhna hujan dordar gelap, lir anu dicicikeun sakaligus di langit. Pemirsa, rupina sakitu anu tiasa kapihatur,
Kirang langkungna simkuring nuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.